Kacaritakeun di hiji lembur aya si Kabayan jeung Nyi Iteung. Kang Kabayan, akang ih, Naon itu? iraha atuh akang rek ngalamar itu teh Iteung. Lain akang teh embung ngalamar Iteung. Kan Iteung apal sorangan sikap si Abah kumaha akang. Alah si Abah mah, apanan itu nu teh kawinna oge. Buat dijodohkeun sagala jeung si Junaid. Kumaha tuh akang apanan itu nu bogoh ka akangna oge. Si Abah meuli cida-cida teuing nya. Rek nikahkeun muar bodas kawas Iteung ka jelema kawas si Junaid aing mah. Bener mah manehana teh mikirnya geus sekolah, geus bau taneuh untuk gak lulus, tinggal nungguan kereta hejo. Terus ngomong teh ka mana wae teh tarik-tarik teuing, Abah geus kadengieun. Kajeun kadengeun oge. Paling nyamperkeun bari ngagorowok-borong kokok panonna bucin lah. Aduh Gusti, beki kolot teh. Beki naon Kabayan? Abah, ampun Abah nyeri Abah. Ya Allah Abah lepaskeun eta kalunya si Kabayan nyeri. Kenal mah di dua anjing jeung si Kabayan mari ngomongkeun urang ayo balik di maya si Junaid. Mung Abah, mung cicing Abah. Itu mungulnya kasih Kabayan dan kasih Junaid Abah cicing. Heh, itu mana ngomong naon si Kabayan mah jalma marah, tepantes di mana? Heh, borong kokok ngaca hayangnya anak urang deui. Abah sekumaha ina kuring di mata Abah. Kuring teh bogoh ke anak Abah. Abah teh gak ka Iteung, Abah teh karunya ka Iteung. Itu mah pokoknya kasih Kang Kabayan. Itu mah teh ninggalin duit na Abah. Halah, Kabayan, mana pasti meret anak kuringnya. Sok aku sia, meret di mana? Aing. Astagfirullah Abah, Abah mah tega. Geus hayu balik na naon dua anak laki juga kitu Kang Kabayan. Mulai tidinya, hirup si Kabayan berubah 180 derajat jauh ti sifat aslina. Si Kabayan jadi sok mabok, penampilan oge beda. Jeung manehna kapikiran omongan si Abah pikeun milet jeung Iteung. Akhirna si Kabayan datang ka dukun pikeun milet Abah supaya ngrestuan hubunganana jeung Iteung. Diuk maneh. Naon maneh hayang direstuan hubungan maneh ku si Abah? Nyanyi kuring teh hayang si Abah teh jadi bager ka kuring, narima kuring jadi mantuna. Tenang maneh, teu salah datang ka dieu. Ngan aya syarat-syaratna. Naon syaratna nyi? Syarat nu kahiji nyaeta maneh kudu mandi kembang 7 rasa, kadua maneh kudu nyiapkeun 20 anak hayam, jeung katilu tiap malam minggu maneh kudu nyiapkeun sasajen. Tapi kan nyi kuring teh balangsak. Tapi keun bae we lah demi Iteung. Isu kan syaratna kudu geus dilakonan. Kan hiji deui syarat nu paling penting nyaeta Sarangeun. Ieu maksudna. Naon nyi teu ngarti ah. aku kitu oge teu ngarti, kieu jangnya duit. Oh. Oke. Kitu mah atuh. Kuring ge beuki ah. Sanggeus balik ti dukun, si Kabayan ngalamun, teu lila manehna kasarean. Kabayan, bangun. Bangun. Hah? Di mana ieu? Poe eungap. Hah? Kemana? Tangan Abi. Hai Bani Adam, menrobuka. Hah? Dibuka? Naon anu dibuka? Siapa rasulmu dan apa kitabmu? Hah? Duka teu terang. Mah terang oge. Musik. Terlaknat kau Kabayan, kau sudah jauh dari agamamu. Kau berubah hanya karena cinta. Selama kau hidup, kau pergunakan mulutmu untuk membicarakan orang tua, minum alkohol. Kakimu kau langkahkan ke tempat yang haram dengan datang ke dukun. Hatimu kotor dengan niat memelet orang tua. Sekarang mulutmu akan terkunci. Kau tidak akan bisa mengelak dari apa yang telah kau perbuat. Rasakan pembalasan dari apa yang telah kau perbuat.
embung sieun hayang balik Iteng. Si Kabayan hudang tina ngimpina langsung datang Nyi Iteng bari ceurik. Kabayan Kunaon Iteng ceurik? si kangen ya begitu kan Kabayan sebenarnya segera itu ke abah juga itu ngomong nama cenah boga pamajikan jeung anak padahal mah boga pamajikan opat anakna 50. Abah bener. Ayo abah minta ampuran ke Kabayan ya baik ayo nama abah aduh abah ini harus tuan Kabayan gitu asal Kabayan kudu hirupna kudu bagus kudu bener Abah bener. Kabayan janji erek ngarubah sikap. Tapi Abah bener. bener si Iteng nangis ke hayang ka maneh jok ku abah di restuan Abah bener. bener Abah bener. Iteng bener aya naon ieu Kabayan mana janjimu Di adi heula di. Kuring teh terjadi mel si Abah teh. Rek yak tobat. tong sok main-main Kabayan geus janji maneh teh janji naon Kabayan mun hayang apal mah si Kabayan teh hayang melet abah Abah hampura Abah tadina abi teh terek melet Abah pada Abah teh galak ka kuring. astagfirullah Geus we Kabayan aya nama Abah percaya ka Kabayan disujud ka Abah sok aya nama kali tangtukeun tangga jeung kawin maneh si Iteng kan bulan tong heulaan Abah da Abah geus kawin deui. Akhirna si Kabayan Nyi Iteng jeung Abah hirup bagja salawasna. Get ready to go down, then go more down, then we can keep it lit, let's roll. Let's roll.